Para mitra kaumdang gancangna carita wanci janariletik satar jeung Nyi Saerah katut Suhama geus nanya ka hiji pasir nu diponslotna aya saung kiduleunana aya imah mencalnya eta pisan imahna Aki Sura. Suhama geus rarampeolan bakat ku capek meh-mehan ngudupruk bakat kuripu tapi maksakeun leumpang daerah ku Nyi Saerah bisi magarkeun lalaki epes meer ceehan taya tanaga. Akhirna jog anyog kanu dituju jauh keneh ge Nyi Saerah geus ngagero uluk salam bedas naker lengkahna beuki panjang kalacat kana golodog bareng jeung nurek muka panto. Harita teh para mitra sadaya ditema kudu ti jero. Bani bari melong saha di luar. Kuring Saerah ceuk Nyi Saerah cat harita unggah kebat ka jero da geus hayang geragok tepung jeung akina. Kaayaan ukur remeng-remeng dasar caang nage lampu cempor nuseunina kakalicesan katebaku angin peuting. Harita Aki Sura ngalempreh teh usik-usik disimut ku sarung lalayu sekar. Sampoyong Nyi Saerah kagigireun Aki Sura. Mun ngagugu kana nafsu mah hayang ngarontok bari ngagero. Ngan ukur kaburu sadar untung kaburu sadar yen akina teh keur gering teu pantes digareuwahkeun. Gek satar jeung Suhama harita teh para mitra. Dariu bani ge diuk gigireunana cep jempe sarereane nyokeun laku lampah Nyi Saerah mangsa harita. Kacida matak sedihna. Nenyo hiji mojang inghak-inghakan nahan piceurikeun. Bari ngaragamang kana leungeun Aki Sura. Tiga geus terus rasa kulisik Aki Sura lilir berai panona beunta. Tuluy kekeureuceuman bangun serab renghap bani narik napas jero. Manehna geus ngarti yen Aki Sura kageingkeun ku incuna. Gancang ngadeuketan pok bani ngamimitian nyarita. Ki unyu kuningan Nyi Erah parantos sumping. Reski ye abdi Saerah ceuk Nyi Saerah bari nahan piceurikeun. Hatena sedih meningara kacak watir nempo waruga akina anu pegang menirengkung kari tulang dibungkus ku kulit. Giler panon Aki Sura ngareret ka Nyi Saerah. Can waka ngomong kawas nu can sidik kana rupa incuna. Renghap narik napas bangun eungap. Leungeun geus teu bisa obah suku nya kitu keneh. Ukur sirah nu bisa usik kawas nu geus taya tangan pangawasan. Kituna teh geus 3 poe da samemehna mah bisa keneh uyup ayap leungeunna, bisa menerkeun simut ari ayeuna mah henteu. Ki, Aki, ieu abdi Ki Saerah, ceuk Nyi Saerah sakali deui ngomong. Sorana haros-hos leungeunnya ke leungeun akina. Erah, syukur gelis, syukur. Aki Sura geus ripuh pisan sigana tuluy ngahegak bangun capek. Nyi Saerah beuki deukeut ka akina piceurikeun beuki nyelek kana tikoro. Ki, abdi hapunten teu tiasa enggal wangsul. Ki, si bewok sareng si Wirja parantos palastra amanat emak jeung bapa geus laksana. Ceuk Nyi Saerah satengah teu sadar. Padahal manehna can nyaho kalayan jelas kumaha nasibna si Wirja. Ngan geus boga taksiran yen si Wirja moal kuateun ngayunan Ki Baraja nu matak geus wani nyebut yen si Wirja palastra. Bagja gelis syukur dengikeun Aki rek amanat. Aduh cai Aki Sura ngahanyu tikoro asa garing. Nyi Saerah samarampa kudu kumaha ari geus kitu, tapi untung bani geus surti. Sarta dina palang dada geus sadia cai asa kerang dina gelas. Kop dicokot tuluy nyiu ku senok song kana baskom Aki Sura. Lek Aki Sura nginum sasenok. Apunten, sanes kana baskom Aki Sura, kana baham Aki Sura apunten para mitra. Ieu mah lepat. Aduh, ampun. Anu mangga urang lajengkeun deui. Kang Bani, parantos sabaraha poe kieuna? 3 dinten Nyai, kapengker mah teu repot-repot teuing, tiasa keneh mau bener simut.
sarta sasauran ge lancar kene. Nanging tos tilu dinten sareng ayeuna repot pisan ieu teh, ceuk Bani ngajentrekeun. Hawatos teuing hapunten Aki, abdi mah rumaos joledar. Henteu Nyai. Hidup teu joledar. Aki mah boga incu gede wawanen. Nyai gegelis teruskeun tatapak lacak Aki. Aki teu naon-naon Aki mah, teu naon-naon. Ngan obat ulah poho kana papadah ti Aki sing bisa ngajaga diri. Ulah poho kanu nyiptakeun urang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mihape anu 5 waktu gelis. Nyai mana jang angga. Panon Nyisura gular giler ingeteun ka Anggara hayang tepung tayoh nama. Aki abdi nampi amanati Aki nanging hanyakal. Kang Angga teu tiasa mulih ayeuna jalaran nuju ngabeberik musuh. Bade nalungtik buah peteng nu kasohor. Janten sayang garong teteki. Tema Nyi Saerah bari nyusutan Cipanon. Keun bae. Diduakeun ku Aki sing salamet, sing hasil maksud. Duh yeung. Aduh Gusti. Aki Sura nepi ka peureum ngararasakeun ka nyeri. Dada karasa eungap sirah lieur jeung asa aya nu nyelek kana angen. Ki, sing kiat Ki. Nyi Saerah beuki geumpeur Cipanon wubuh juuh ari Aki Sura maksakeun deui nyarita. Aki mah pasrah. Da geus bagian Aki kudu kieu. Ngan hidup ulah ceurik sing karunya ka Aki saat keun Cipanon. Aki rek aduh. Aki Sura ngaburi leng socana. Nyi Saerah beuki geumpeur gauk ceurik kalah ka beuki tarik. Akina digugulung sedengkeun nu diceung-ceurikan ngahegak bari melong ka incuna. Lila-lila pok para mitra Aki Sura nyarita deui. Kakecapan mah bentes ngan bae teu weleh diselang ku ngambekan semu eungap. Nyai nah ulah ceurik. Anak itu mah hidup teh teu ikhlas, can ngarti kana hartina hirup. Geus Nyai susut Cipanon ulah nalangsa jeung ulah sedih. Da maot mah bana manusia papasten ti Allah. Mangga Ki mangga. Nyi Saerah ungeuk tuluy nyusutan Cipanon. Hatena diteger-tegerkeun sangkan ulah ngagokan ka Akina. Anu keur nyang hareupan malah kalemaot sabab eueuh deui anu baris tumiba ka Akina batan anu sakit kaayan sakitu iwati ajal tinu Maha Kawasa. Syukur gelis. Syukur sing ikhlas sing ridho. Aki Bunga nenyo incu nu tawakal ka Allah. Mana barudak hampura Aki. Barudak hampura Aki. Aneh ayeuna mah leungeun Aki Sura bangun hampang ngayap jiga aya nu diteangan gep nyekel Nyi Saerah bari nyarita. Kang Bani mah aya Ki, Kang Satar ge aya. Ieu Kang Suhama, ceuk Nyi Saerah nunjuk kanu diuk di jireunana. Panon Aki Sura harita gular giler mapai kanu aya di dinya. Gap leungeunna dicekel ku Bani tuluy ku Satar anu pamungkas Suhama. Gep Aki Sura nyekel rada lila hate Suhama ngageter dicekel ku nu gering. Jajantung ratug tutunggulan hatena pating sareblak. Bibir asa rapet pok nyarita rek nyarita teu bisa pok.
ujang Aki teh titip si Era kitu cek Aki Sura kawas nuges weruh sadurung winara geus nyaho kana naon-naon nu bakal kajadian satuluina. Harita keneh para mitra Suhama can ngarti kana maksudna, tapi pikeun ngaregreukeun hate Aki Sura pok ngajawab. Mangaki insyaallah sakitu teu kurang teu leuwih. Balenyeh Aki Sura imut red ka incuna red ka Bani jeung Satar. Rada lila ngabetem napas Aki Sura ngahegak kerep panona teu cicing terus rurat reret kanu aya di dinya geus lila jiga anu menang deui tanaga pok nyarita. Ngaso heula para mitra ngaso. Mitra kaum dang harita Aki Sura tuluy nyarita Bani Satar aping incu Aki hidup kudu satia ka Anggara hari sabab ilmu Aki teh geus tamplo ka Anggara taya nu nyesa seutik oge Anggara boga hak pikeun nuluykeun paguron. Anggara kudu ngadengkeun paguron nu leuwih gede. Umat tepikeun ieu amanat ka manehna. Mangga Ki, mangga temal Bani jeung Satar. Nyai, incu Aki sing tawakal geulis. Aki Nyi Sairah nahan picurikeun leungeun ti pepereket nyekel dampaleungeun Akina. Rep Aki Sura peureum napas beuki ngahegak. Malah bet bijil kesang tiis renung tina tarangna. Ku Bani disusutan ku saputangan kacida pisan rumawat ka guruna. Renghap Aki Sura narik napas bangun berat. Rai panon beuntak repeureum deui beuki lila napasna beuki kerep. Dampaleungeun jadi tiis suku geus teu usik-usik acan. Akhirna Aki Sura tepi ka titis tulisna nincak mangsa nu geus ditangtukeun ku Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Repeureum ceklek ngalepaskeun nyawa pati dipunut ku Gusti. Nyawa dicana kunu maha kawasa dipunut kunu agung diala kunu kagungan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nunungwan menibareng ngadua muga-muga Aki Sura sing kaasup kana golongan nu asal ti Allah mulang ka Allah bari aya dina karidoan Allah. Aneh deui bae para mitra. Ari geus puguh kitu maka hariwang nu minuhan hate Nyi Sairah ngadak-ngadak sirna. Ilang teu aya nu nyesa teger regreg saeutik teu aya rasa handeueul. Cipanon saat malah bet aya rasa bungah lantaran nyaksian ku panon sorangan. Aki Sura maotna bari ngucapkeun kalimah Allah. Hiji gambaran tekad jiwa yen nya nekadkeun yen teu aya deui pangeran nu wajib diibadahan angin Allah. Alhamdulillah tarekah tegaplah urang bisa nyumpunan kapalai Aki. Tah ayeuna geus puguh kieu kumaha satuluyna Kang? Ceuk Nyi Sairah bari neuteup ka Bani. Nah, parantos saeb kapanasaran ieu mah Nyai, tugas Akang jeung Satar sasat geus rengse. Kadun mula saralayon Aki guru. Akang mah nampi parentah we bade kumaha-kumaha ge moal burung dipidamel, ceuk Bani. Kieu tukangnya Aki teh seueur keneh kula wargana Ji Cisurup. Sanaos tos lalayer oge tetep kedah diwartosan. Komod Aki teh nuju menengna sasat dipikolot ku urang Cisurup. Teu aya lepatna upami ieu kajantenan dibewarakeun ka urang Cisurup. Utamina mah ka sepuh-sepuh nu aya di ditu, Kang. Sareng deui Kang Bani, ayeuna diutus ku abdi supados angkat ka Cisurup kanggo ngawartosan urang ditu.
Kang Satar sareng Kang Suhama sinareureuh heula hawatos capeun. Nyai mangga dangtos ku akang bade destokeun pisan. Daler atuh Satar mah bakal capeun ku akang dangtos ka judi. Nanging samemeh mios ka Cisurup akang bade nangeur heula cai. Bade ngahaneutkeun sangu datang tos Nyai sareng Ieu Ujang. Yang naon geuning namina teh? Bani nunjuk ka Suhama. Suhama cek Nyi Saerah da munjang Suhama dangtos ngaraos capek meureun sareng lapar. Wamitu saya gituangeun mah akang bade mios. Mangga Kang nuhun atuh pami kitu mah. Keun teu kedah rusuh da teu kitu ge subuh keneh asana mah canincak waktuna salat subuh. Rupina mah parantos Nyai teh mah Satar. Nya kitu pek atuh kamitian heula layon akinya abdi bade kacai heula. Mangga Nyai mangga. Harita keneh Nyi Saerah cengkat tuluy muru ka pancuran rek mandi. Sakalian abdas ari bani ngaleos ka pawon rek mirun seuneu. Sedengkeun Satar jeung Suhama ngaharulang nungguan layon aki sura jiga nu samar polah jeung samarampa. Harita hawa geus tiis kawan tugeus ngagayuh ka subuh. Di kajauhan kadenge sora hayam raong kongkorongok. Ari jangkrik reang keneh di pipir imah. Angin janari pating sulusup kana bilik karasana tiis. Suhama nuges boga pangalaman teu tega ngantep lila-lila atuh pok ngomong ka Satar. Kang, luang najal marea mun ka papatenan teh tarengah uleng kawas ayeuna. Biasana layon teh sok buru-buru dipindahkeun ka tengah imah, sina ngajepat nyang ngira ngaler. Dirurup ku samping kebat. Kumaha atuh ayeuna naon nu pigawean urang nya? Ceuk Satar. Kuamun layon aki urang pindahkeun. Nya sok atuh da akang mah teu bisa ngurus nu maot atuh kalah ka sok hareugeun. Amparkeun samak di tengah imah. Teras ieu layon urang pindahkeun. Nya sok atuh sok ayu. Harita keneh para mitra Suhama jeung Satar digawe. Layon dipernahkeun sakumaha mistina ngajepat nyang irah ngetan. Harita teh para mitra dirurup ku samping kebat ari kasur lepet urut teu damang digulungkeun. Satuluyna Suhama jeung Satar ngemitan mayit. Tapi kadatang Nyi Saerah giliran salat subuh. Ari bani sanggeus rengse ngahaneutkeun sangu tuluy ninyuh cai kopi. Sanggeus rengse eta rapdang dan tuluy miang ka Cisurup rek ngabejaan urang ditu. Bari sakalian ngalaaki lebe pikeun ngaluluguan mulasara layon. Gancangna carita waktu teh nyerelek pisan. Teu karasa berai beurang Nyi Saerah uyup ayap ka kamar akina. Da inget bareto akina sok rajieun tuna teuneu. Sabang saning boeh jeung asiwung. Kaparengan kapanggih atuh tuluy dibeberes di pilihan anu sakira kapake. Ari Satar harita keneh dibere pancen pikeun nyeunan padung ngarah engke teu beudat teuing. Para mitra kaum dangu, sakabeh kajadian ngagulusur kalayan lancar. Ngan tetela ari kurang batu remah lila rek anggeus. Ngan untung kirawan Cihaneut moyan burudula aya nu datang horeng kadang warga Cisurup nu dipimpin ku palebe geus daratang ka imah Aki Sura. Assalamualaikum, cek palebe bari ungah ka tepas. Dijawab ku nu ti jero Nyi Saerah mapag semah bari bunga. Regreg para mitra loba kolot. Meni regreg seueur sepuh mah ngalingih palebe. Nyai mang teh rumaos coledar teu terang nuju teu damangna terang-terang kantun jenatna we. Nah atuh teu ngawartosan cek palebe setengah maido. Ari nu sejen cungcong munjungan ngajak sasalaman kanu aya di imah. Anu mawi bujeng-bujeng palebe apan abdi ge name dongkap tadi. Subuh apa nuju ngalalana milarian Sidurjana nu ngala nyawa kolot abdi untung we ge aya milik keneh ka sampak palebe. Poe nyakeun bae sing sabar sing tawakal Nyai. Da maot mah banda manusia moal beunang dimungmung. Apan ceuk kolot ge takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar titis tulis ti ajali kulak canggeum bagja awak geus aya nu ngaturna. Laras kitu palebe
Palebe jeung kaca kancana ngahormat heula ka Aki Sura pikeun anu panungtungan ngadaroa husuk naker sawareh aya nu nyingkapkeun pangruru bari mileuleyankeun jajab ka Aki Sura kudua. Geus kitu ngariung di tengah imah sesana ditepas nu teu kabagian tempat diuk di pipir. Da teu nyangka bet sakitu lobana nu datang. Di imah Aki Sura ngadadak loba jalma balawiri mata kaneuteun. Nyai, bisi aya amanat da kumaha ti Aki teh? Ceuk Palebe. Perkawis naon Palebe? Bilih aya kapalaina napalai dikuburkeun di mana? Atuh nepi aya amanat naon nu kudu dilaksanakeun? Mangga saurkeun anu kadada karuga urang lakonan. Aya Palebe kieu geura amanatna teh. Aki amanat ka abdi kahiji supados tetep ngalakonan anu 5 waktu. Kaduana kedah neraskeun tapak lacak Aki nu saena. Katilu Aki teh amanat supados Kang Anggara ngadegkeun pagurono langkung ageng sakitu amanatna teh. Nu sanesna teu aya deui. Kumaha maksudnya ayeuna mangga we bilih aya kapalai? Palebe, abdi mah moal neangan pikasusaheun, moal ngaberatkeun diri sorangan kanggo ieu mah mangga pangmulasarakeun layon pun Aki, numutkeun tata cara nu ilahar di urang, tur taluyu sareng ajaran agama nu diagem ku urang. Apan saur Aki oge nu wajib namangan opat, kahiji ngamandian, kadua mungkus, katilu nyolatan, kaopat ngurebkeun. Peun mung sakitu kawajiban urang teh, ngan wajibna wajib kifayah. Upami dilaksanakeun ku salah sawios, urang sadayana bebas tina kawajiban. Nanging upami teu aya pisan anu ngalaksanakeun dosa kanggo sadayana, tah mung sakitu kawajiban urang teh Palebe. Bener pisan anak king memang kitu nurutkeun ajaran anu sanyana. Ngan mun aya tek-tek bengek pancarakeun nu sok ngaberatkeun eta mah adat nu kudu dilenyepan teu mangfaatna. Nu sakira alus tuluykeun, nu sakira ngamudorotkeun leuwih hade tinggalkeun we. Daina mangga atuh urang ngamimitian. Ngan perlu aya lulugu ieu teh nu baris mimpin ngali kaluat. Oge perlu aya nu ngatur pikeun anu nyieun padung jeung puasa pasaran. Ceuk Palebe. Nyangakeun ka Palebe, ceuk Nyi Saerah. Mangga kitu mah. Geus badami kitu mah para mitra. Palebe teu kagok dina ngaturna, harita keneh cucih paparentah ngabagi tugas nurutkeun kamampuan masing-masing. Sabagian tina ngali kaluat tempatna teu jauh ti imah Aki Sura, da teu aya astana nu ngawungkul kawantu misah ti batur. Atuh sawarehna dokdak nyieun padung nyieun pasaran jeung sajabana. Sedengkeun Palebe dibantu ku sababaraha urang miara mayit ti mimiti ngamandian nepi ka mungkus. Para mitra kaum dangu, teka caturkeun lilana persiapan urang kocapkeun geus sagala beres. Sarta geus siap pikeun nyumponan ruku nu kaopat nyatana ngurebkeun mayit jeung manjing pasaran. Nu ngagotong geus sayagi jung dijungjungkeun lalaunan lempang kalayan ati-ati muru lawang hareup. Memeh jut kaburuan Palebe biantara heula pokna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kaum muslimin simkuring ngawakilan ka kulawarga Aki Sura. Dina danget ieu seja ngadugikeun hiji hal anu kalintang pentingna nu aya patula patalina jeung kajadian ieu. Para saderek sadaya, maut lain kajadian nu luar biasa, tapi kajadian wajar nu geus teu bireuk deui. Sarerea pada nyaho yen maut bakal kena kasakur awak-awakan ngaboga nyawa. Ieu kajadian hiji bukti yen Allah bener-bener geus nemongkeun janggina. Yen manusia bakal maut nu satuluina bakal pindah alam ti alam dunya ka alam barzah. Saestuna poe ieu geus aya kajadian kiamat nyata kiamat leutik nu tumiba khusus ka Aki Sura almarhum. Hiji pangeling-eling ka urang yen rukun iman anu kalima bener-bener bakal kaalaman ku sakumna umat manusia.
Tah kuayana kajadian ieu mangga urang sami-sami ngalenyepan, urang maca awak, maca zaman, maca alam, maca laku lampah sorangan. Geus nepi ka mana persiapan urang pikeun ngahareupan kajadian ieu. Ari sabab moal aya hiji manusia nu bisa bebas tina kajadian ieu. Ku kituna mangga urang sing sering nginget-nginget kana urusan maut, supados urang teu kajongjonan teuing, henteu kadalon-dalon alias kamalinaan katungkulkeun ku urusan duniawiyah. Ieu hikmahna keur urang sadaya. Salajengna simkuring ngawakilan kula warga Akisura. Ku ayana kajadian maut ieu, Akisura geus moal bisa patepung deui jeung urang, moal bisa ngobrol, moal bisa ngawadul, moal bisa silih tembrakeun eusi hate, ari sabab geus beda alam beda tempat. Ari maot teh datangna teu kantenan. Malakal maot tara bebeja heula mun rek nyabut nyawa. Hirup katungkul kupati paeh teu nyaho dimangsa. Tah ku kituna pantes pisan mun Akisura teu kaburu amitan ka urang, teu kaburu menta dihampura, oge teu kaburu silih lubarkeun ka beberat. Tah ku kituna urang salaku hirup anu hirup keneh nu engke baris nyusul ka anjeunna dipenta karidoanana supados kersa ngahapunten kana sabudayaning kalelepatan, kaluluputan Akisura, boh nu karaos, boh nu teu karaos, boh nu dihaja, boh nu teu dihaja, mugia sadayana kersa ngahapunten ti lahir tug dumugi ka batin. Kumaha bade ngahapunten? Bade temal hadirin saur manuk. Syukur alhamdulillah. Muga-muga sing hampang kanggo Akisura almarhum, mangga kanggo Akisura almarhum urang sami jajab ka tempat reureuh nu pamungkas, tempat nyirnakeun galih anu merenah, sirna manah setra galih bebas tina rupa-rupa urusan haliah dunya. Al-Fatihah. Cek palebe bareng maraca surat Al-Fatihah meni bareng, meni matak saheng mata keung, ngagerenggeng asa geuman, rengse sakali nu ngagotong ngalengkah, salengkah rengse 2 kali, ngalengkah deui, 3 kali ngalengkah deui, anu akhirna nincak lemah mapai jalan ka astana. Bring jajab ka kuburan layon digotong ku genepan, dituturkeun ku kadang warga nu mika cinta jeung mika memet ka Akisura. Teu wudu lobana keur nu jajab, komo nu deukeut ka lemur mah kolot budak moal burung tamplo. Teu jauh ngagotong teh da kuburan deukeut, reg anu ngagotong eureun prak ngalaksanakeun ngubur mayit. Rengse eta der maca talqin, mapatahan anu hirup sangkan eling ka Allah yen dunya mah sifatna pana, keuna ku ruksak. Kitu para mitra jeung talqin teh kanggo nu hirup sanes kanggo nu maot kade ulah lepat para wargi. Nu maot dipangnalkin gen cenah nu hirup ditalqin mah para mitra. Jadi eta mah minangkana mah mapatahan kanu harirup. Rengseng nguburkeun mayit sarerea mulang deui ka imah. Gek dariuk ditepas sawareh dina golodog, sawareh naragog diburuan. Teu aya istilah dibagi solawat nu mangrupa duit atawa beas. Teu aya itu ieu nu sipatna ngaberatkeun, tapi najan kitu aya ari leueteun mah sabab nu digawe tas cape. Abong ari teu cai-cai acan mah. Nya harita samemeh marulang deui ka Cisurup palebe ngahajan nanya ka Nyi Saerah. Ngeunaan lalakon Akisura pangna nepi ka pupus, oge lalakon Nyi Saerah nu karek datang ti panyabaan. Atuh para mitra sadaya barabat Nyi Saerah cacarita ngagua riwayat nu geus kaalaman kumanehna. Meni parogot ngadedengekeun lantaran ti heula kungsi aya beja, yen welasan jalma urang Cisurup meh-mehan cilaka ditewak ku juru tulis Ciboros. Dumeh geus kacerek daleg keur ngabudalkeun leuit milik Haji Marnadi ngan untung katulungan ku Nyi Saerah. Tah kitu pangalaman abdi teh palebe mung hanya kalwe waktosna kabujeng seep.